Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik Sidana Allah ya Allah wafir. Di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu henteu serg ka Islam musuh. Kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dari kerjasa. Cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah, raja sadunya aya 4. Mukminani wa kafirani, nu 2 mukmin, nu 2 kafir. Nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, nomor kedua Raja Zulkarnain. Kafir aya 2, hiji Raja Namrud, nomor kedua Raja Fir'aun cek sakal buktusoh. Cak Kangjeng Nabi wasayakuru khomisun, bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5 hiji deui di akhir zaman. Sayakunu khomisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi di anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka mahdi cing hade. Hade eta beureun tah mahdi. Ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengeng. Bedakan berarti. Nomor kedua ngarana sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi, ngarana sarua jeung ngaran kaula, bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngarana mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna. Aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan, kasepna kabina-bina, gagahna nu luar biasa, dituturkeun baksana ku 300 jelema nu bakal nuturkeunana. Asa-asa salaman jeung Mahdi ditembak nebul. Asa-asa salaman jeung Mahdi jadi gagah. Asa-asa salaman coba sesalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede. Perang anu luar biasa asup. Musyrikin, kafirin, munafikin asup. Ribut ke di Mina. Wah, getih pohara jasa. Ribuan jelema mararaon. Lumpatlah ke Mekah. Di Mekah karena banyak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui urang babari jeung nama ngobrol ke bos segala emeng segala sapi. Waktu duha gitu, waktu jang duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih di. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae. Urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi. Setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit tambah di Syria nu kuhardisan. Tidinya bakal ka Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Ada Cisoka ini. Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha? Ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo. Nomor kedua geus loba anak zina. Nomor katilu paharaman-paharaman ribawi geus teu dianggap riba.
Nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana di geus teu kadeulean. Di dinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau heuh, di urang teh di urang bibit kacau geus aya. Lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain deuk ngagungkeun bangsa jeung negara. Kabeh boga kepentingan-kepentingan. Urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna. Timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuari kan urang sieun inggis. Lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika. Setelah dididik menang ke Irak dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Nge surat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadis. Nah lain lalagaan ieu sadis teh kalian tembak kalian tembak nyana ditembak ngebul. Mun ditanya ieu menang di mana ilmu ngebul di Soka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Tah, kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae. Terus bae ieu sahabat asal nu teu nurut ka tembak bae. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya pageulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandedoa, jelemana bangun poho lupa darata. Keinget nanaon. Pokoknya asal nu teu nurut tembak bae. Ieu kan ngeri kuari. Tah, iyalah ISIS. Nu kuari terus nyerang, terusan teu eureun-eureun. Kan perlu biaya aneh nyana teh kapan nek ngaruntukeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana nek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir. Itu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macaknya teh. Yuk babarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS, nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang henteu coba. Iyalah lain lalagaan ieu puyang eta secara global nakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan, nu didengekeun. Informasi akurat na baheula mah aya Gus Dur. Asal urang geus ngadengekeun keaslianana gampang. Tak Gus Dur ngomong eta pasti. Kuari geus saha nu didengekeun kuari. Geus saha informasi nu akurat tak sedengkeun geus steril. Nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese. Kabeh ge bingungeun. Kan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun ka situ manengan ngararaji bae. Bingung kuari. Geus nu aya kawin-kawin. Anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang. Keburu perang, Masya Allah kan. Nah, engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana. Keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika ada perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Mujabah engke di Mesir, engke di saat anu ditentukeun kara karumpul. Eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kanjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah. Itu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kanjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut jasa rarasaan teh masyaallah. Mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh, lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh, tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae. Benderana bakalna akur bae. Bendera Mahdi bakalna aya tilu, warnana beureuh, warnana hideung. Merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
berem hidung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hidung sarua jeung bendera Mahdi bakal bendera le hidung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah nemanten sahabat daros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tinggal bae nu aya di Mekah eta mah di nu asli nu lain di Mekah eta mah lain mah di nu asli tapi bendera napan ka urang ge bendera kos kari itu ambalaya malah di dia di nururik mah bener nah hidung lian gadeulana sehingga ada isi sebuah hiasan ya. Masya